Seberapa itu baju masih dilatih ganti-ganti. Sampai dia hidup teh sakasat kia jalan cinta kan mau aku nyerah butet mah hari kumaha oge jalan ka hareup mau aku nempo di jalan ka tukang anakku butet beres di sorang butet semangat butet. Iya aing kung hirep teh kieu jeung kieu we ngaku teh. Sarua aing ge yas komo geus teu ngopi-ngopi acan pusing. Heeh, puguh paling nguseup jeung nguseup leung lamun meunang deui nguseup teh. Heeh, ari kahayang gede, ari pagawean nguseup, ari kabeli naon coba. Heeh, kalau nu aya beak, geus kieu teh sok jangar mah hayang ngopi ge hararese aduh. Kajeun lah yas teu kudu riweuh, nu penting umi nyangu. Heuh lah, lain isi purkon ka mana nya, makhluk teh nongol-nongol. Teuing tah biasana isuk-isuk geus gegedor menta kopi. Heeh, main apa sih butet teh? Henteu kunaon kitu? Asa kaluman we aing eueuh reuyaneun Ah sia, ka jelema teh kos kitu kamu mobilan. Justru aing asa karunya. Hah? Karunya? Karunya geus ayeuna urang yang sepurkon. Heuh, aya tuh. Neng, kenapa Neng sih gak buah gitu nih? Sedih bah, sedih. Kenapa atuh Neng teh? Coba sok cerita kabar. Neng mah inget ke Abu Tet bah. Neng teh salah, boga kasih santet eta. Abu Tet bah. Nya si Butet. Abah teh karunya ke Abu Tet jauh-jauh ka dieu. Bayawak ge moal beukieun Neng kanu kitu mah. Paling gesieun Ih, abah mah. masih loba lalaki pilihaneun nu kararasep. Hayang kan kitu nih. Neng teh butuh nu kasep bah. Neng butuh lalaki anu berjuang ke Neng. Anu setia ka Neng. Contohna Abu Tet. Si Butet mah lain satia ka Neng, tapi eueuh nu daekeun aya meureun salain ka Neng mah. Teu kitueun bah. Neng teh pandang rupa jeung tahta. Zaman kiwari mah teu cukup ku cinta Neng, tapi ku harta abah mah mung ningali Neng balangsak mah. Abah mah mau ngarti perasaan Neng. Geus ulah sedih sagala ka warung Jung. Meuli naon deui bah? Meuli gula jeung kopi, ieu duitna. Nya. Budak zaman kiwari hese diomonganna teh. Kabang baru udah kita ngareuh. Ade oge areuh lah, kopi awet, ban rokok awet. Campur kon. Naon sia teh, cong sengir segala. Seludut, selugong. Nunggu dud kos bagong. Teu sia datang-datang mah dibanyu ci kopi ku aing. Buah salak, buah kedong dong. Jangan galak dong. Lihat yuk. Terus mana? Mereka mana? Rek mangihan si Neng. Nya sia aja kapok patorik. Kok kata kapok jeung Butet mah. Aing heran euy. Si Neng degen ka mana situ wajah cieuna oge Allahu Akbar. Si Butet, si Awan. Butet dilawan, si ganteng tiada tara. Duh, eta sungut, juga bang kolektor. Seukeut rengian deh. Ah, ban kolektor.
Eta sungut meniripu. Tumben panas. Caranya dibuat. Pantesan saya teh gini nyedok di dianya kon. Jeung anak cacing deh. Aing tadi jadi dia ngopi ngaterila jual anak upon dah. Ah, opo. Tah sia keur susah mah jeung aing, giliran senang jeung si gebog buruk. Nges jauh buruk, nges gebok buruk. Terus kenon deh nu buruk sungguh terlalu. Eta biwir apa bantrek? Terus parane kemarana tuh? Nean mana aing teu kuat isuk can ngopi euy aduh. Bisa deh diu. Ya kopi tah. Tet, geus eno maneh balik, percuma cicing di dieu ge. Patorik malah ngijinan maneh jeung si Neng. Emang naon gitu? Emang butet kurang naon? Ganteng kieu, kece kieu. Paket kumplit pokona mah. Butet, kusok pede nice ya. Emang siapa boga naon yang diizinan ku Patorik? Aya angin naon makan adak bokong ke Neng. Tengaca apa tebogan kaca di mananya kon? Kebegawan sih kan mah. Eta si Akang ngomong ti kau ka paur. Ye, reunge. Kieu-kieu ge di kampung urang mah Arjunana. Geus, terus maneh ayeuna aek nyampurkeun di Patorik. Lah, mau nyerah dah butet mah. Pait peher ku butet mah dilakonan. Tet, kemari ya tarucingan ku maneh aing penasaran lah. Bener kon. Sok atuh urang tatarucingan deui. Lamun butet menang, urang dibantuan menangkeun si Neng arek mah. Oke, siapa takut sok Akang heula. Aya hiji mobil muat penumpang 20 orang. Arek liwat ke 2 terminal, di terminal kahiji turun 5, di terminal kedua turun 10, terus ya sana di terminal terakhir sabaraha hiji dah. Artinya 5 deui atuh. Ya salah, 15 atuh. Nah, 15 pan di terminal kahiji turun 5, di terminal kedua turun 10. Jadi 5 deui meureunnan. Pana nu naik deui 10 orang hayo. Aduh, butet kecolongan. Ayeuna butet teu nya. Sok atuh maneheun. Ceritana aya binatang nu ulang tahun. Ari maneh butet geus rupa-rupa aya binatang ulang tahun. Keun antep ku. Sok teruskeun butet. Butet teruskeun nya. Si binatang eta teh ngondang-ngondang kabeh binatang. Tapi aya 2 binatang anu teu datang. Tah, binatang naon anu teu datang sok? Aji binatang naon nya manuklin. Lain, Sireum, soalnya sireum mah lempangna lila. lain, Orai. Pan orai mah lempangna luar leor teu puguh arah tujuan. lain. Terus naon tuh? Onta jeung gajah. Nya kunaon make onta jeung gajah? Pan onta jeung gajah mah kamari ge masih kene di jero kulkas. Can keluar, ayo. Haji oh genya euy. Neng, Neng. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Butet, Buah salak baru dipetik, buah dukuh, buah delima. Walau banyak wanita yang cantik, tetap Neng yang cinta. Butet biasa wae. Habis minum kopi, makan sayur bayam. Udah ketemu kamu sehari, rasa 24 jam. ah si butet edan. Neng bade kemana? Gede ka warung Butet. Bisa-bisa perang dunia katilu ya madak. Kalau gitu Jas. Lawan Patorik kapalan pasti ngamak deui. Wah, bener Yas. Butet mandi can. Atos Neng. Ning bau cublung. Eta Neng tika ka paur ngomong. Nyatana kitu Butet, malah mah sebu bangke. Eta Neng kata sopan kitu ngobrol ka Butet. Tapi Neng tetap cinta, tetap lope pannya ka Butet. Nya. Tuh nya, hate mah teu bisa bohong nya. Butet mah geus yakin bakal cece pada waktunya. Tet, geus ya bisa Patorik.
Kalempeun we damal aya ieu asal ulah terlalu barbar. Kumaha sarek aya moal sieun gitu. Ditangtungan ku butet mah mal mundur. Abu teh Repen neng ulah aya peganggu di antara kita. Bener ya teh sieun. Saeutik oge henteu ke asaan beda. Patori. Ngomong naon sia tadi? Henteu Pak. Ah, sia lu aing. Jeung sia balik, udah sekali-kali di ngehreyan budak bapaknya. Neng, balik. Cek aing naon tadi geus balik tengah waro da ngalieur. Nasib jeung rupa teh jauh beda. Neng, tunggu Abu Tet datang kembali.